rongsok, rongsok. Rongsok, 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 rongsok. Gandeng komeng gorowokan wae. Atuh urang kudu kumaha, Bi. Dan teu gorowokan mah emang kudu lompatan. Apa nain jero imah mah aya urang gorowokan umeureunnan nuker nyarungsep, nuker sare, nuker ngagentakeun bisi kaburang kaya sarean meureunnan. Aya gorowokan mah urang pan kadenge jelema teh kalaluar di imah teh tah tukang rongsok cenah gitu. Duh, kumaha nya aing? Rek minjem duit. Ka Cimarpu dibere moal carana kumaha nya? Aing kula laki nak geus dipercaya. Cek, cek. Nan si komeng cucak ceu wae. Tadi tuh orang ke bengkel, ke Amang. Kita nyokot duit cenah, derek balanja Amang. Kuna lain amang maneh nu titah ka dieu. Nya udah tadi mah sibuk nyekelan kunci, bunga tage kuat kurang cerong kulo oli. Meneran naon meureun anda tadi teh. Rek meuli oli bawa jigana teh. Pasien tadi mah motor. Mang komeng urang neangan heula duitna. Mana jeung bapak nasi pian? Tahu budak teh wae kieu karak balik lain bantuan mah aing ngalacai. Ulin we jeung ulin teu kacarah jajan merelek wae. Tah, Mang Komeng ditangan ke Bapak. Sinariun bapak sia neangan aing naon sih? Sinyaho Di mana ini bapak sia? di imah. Hanya hayu orang ditu. Tah, dek nyari ka Mang Komeng. Itu wae Mang Komeng na. Aing salah naon rek dicarekan dosa henteu, salah henteu. Cuma istimulung masa henteu aing carekanan biraku. Nah, aing teh nangan si Komeng aing mah. Tadi kayak cenah mun manggih cenah nek dicari kanan. Geus aya Mang Komeng na. Nah, aing tadi ngomong jeung si Marpo oge sia bungkuk karak balik. Da aing teh nangan si Komeng. Naon nangan si Komeng? Ya mah ngalalaga ka aing leutik keneh. Bisa kis gondeng bapak sia. Hop. Dek kemana Mang Komeng? Liar sih ngeganggu wae sugana bapak sia. Rek naon rek minjemkeun duit ka aing keur neangan duit ngarongsok jukur setor emo kemis. Kunaon emang sia? Nya tuh ge urang balik ulin dicari kanan. Ai dengan momo aing. Nya urang manggih Mang Komeng di jalan yang geus we bawa Mang Komeng. Masalah sio ka aing kun sia mah lalagaan wae ah. Urus-urus sia sorangan. Mogok lah. Datang karak balik gawe. Katempon aku sia aing karah hudang sare nya balik gawe. Pantesan maneh katempo namanya hejo gitu. Nya aing mah hejo ge laku. Sia geuningan daek ka aing hejo ge. Ya kapaksa we Kang, harita kerusum hujan nu ngabeneran kenteng. Weh, Mang Komeng, santai wae geuning. Oh aing gawe ya. Kunaon nya Mang Komeng? Ieu urang naon asa baik sekolah. Nita muka panto, lila pisan apa urang jeung mama urang di jararo di kuncian deui. Coba tanyakan ka indung sia jeung mas sia nanaonan gitu di jero gitu. Ke balik ka dieu ka aing. Heeh. Aing ge anas mah peuteui. Teu dibeuleum. Idang teri teu dibeuli atuh. Anas mah anu heubeul dipiceun, nu anyar ngan nyeri. Ngomong nama kan makan cenah Mang Komeng. Makan-makan. Heeh. Ai geuning teu ngajakan maneh meureunna. Cenyaho. Makan-makan. Heeh cenah geuning teu ngajak-ngajak urang ya Mang Komeng. Ya dengan kejona saeutik meureunnan. Amun udangan kejona loba mah ngajakan maneh, saeutik mah bawa maneh jeung mama maneh moal kabagian atuh meureunnan ku maneh. Oh makan-makan berarti nya? Heeh. Biasa Mang Komeng nek ulin. Bener. Makan-makan. Aing nya bener makan-makan.
tenang sia. Manggih ae nama ku aing. Ah, euy. Kirain kita kan nyaman. Untung aing teu kanyahoan. Mun kanyahoan aing gagal. Berang jang rusuh. Utas di udag-udag. Udah usaha. Kumaha? Gini bisa udah. Ya urang nyokot entok nasi pian dijualna ka Mang Aang kurang. Emang tuh nyawa si pian anak nasiang. Nyaho. Tuh nyawa geuning dijual aja. Ah, kebayasan penting gue jadi duit weh. Emang tuh sieun nasiang itu sia. Oh, aja mana udah gol kena kurang lah. Wani bisa nya siang teh. Domba bikin loba ya. Kadang kan anggus kena wae. Anak mah aing kuat untuk bebeja ka batur. Pangmantuan keun ieu teh. Dan kandang. Si Pian ke mana sih? Oh, geus lila di bang nyokot reng aku lila. Tah, Kopeng. kuning. Datang reng teh. Lo pakai nade cap itu. Tuh deui beak. Aduh, bilang naik heula. Tungguan, reng tek-tek geus sia luhur. Naon? Rusak nya antara jana we. Deu. Ih, kon. Aya si Parman keur naon di luhur? Kabang teh kuat beja-beja. Nyaho siam meng. Oh, nya, bos oleh lain kuna naon da. Meureunnan piraku bang dangdan kandang kudu bebeja ka masyarakat mah. Gua kudu pake toa lah pada nu maot bebeja si komeng nyeun kandang. Piraku kudu kitu, Bos. Sieun pisan atuh di penta rokok. Tak teboga urang ge rokok jeung kopi mah. Nya lain kitu piraku aing kudu ngabejaan make toa mah. Bang nyeun kandang, Bos oleh. Ah, alasan sia mah bawa kon itu na kon. Ayo orang bawa Rajana. Oh, aing digoyok ya. Ulah tuh leh. Leh, ye. mau bisa turun sih komen. Nya, aing mau bisa turun atuh leh. Ajar. Ah, geus baik lain sahabat.